Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Daramang sadayana mitra, mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat. Alhamdulillah tuh Mang oge nuju dina kaayaan sehat. Carita anu nuju digarap ku Mang nyaeta judulna Samaga Hadi Cempala. Urang teraskeun mitra upami teu lepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka kumahanya pipetaeun kitu garentesna manahna Dewi Anggasari bari gedebag-gedebug teu geunah cicing spray anu maklak bodas asa marerang bantal anu empuk matak bayeungyang tah upami teu lepat mah parantos dugi ka dinya nya kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu Ari di luar sepi jempling, si langit bentang baranang pating kartip pating karicep. Angin peuting ngahiliwir tiis karasana asa nyerep nyecep tembus kana sungsum balung. Gulang-gulang anu keur ngajaga lelumpangan. Susuganan rada ngurangan kana tiris. Saeusi nagri jempling. Rahaya tali brasare boga rasa yen di nagara aman moal aya karaman moal aya itu ieu teu aya nu dipikasieun. Dewi Anggasari labas tapi kajanari teu tiasa kulem atuh terang panjangna peuting asa kesel asa cangkeul dibarung kumanah anu bingung ditambah kususah hate beki panjang we peuting teh asa seunggah asa susah. Lami-lami Raden Jakalara lilir berai beunta kuniang gugah red kabojona melong kana tangtungan bojona meuni rada lami nu dipelong ngahuleng teu lemek teu nyarek rayi nah henteu kulem. Raden Jakalara naros henteu kakang walerna. Dewi Anggasari meuni ponok pisan kunaon atuh dugi ka teu kersa kulem ulah kitu bilih matak janten panyawat naha naon atuh nu diemutan. Raden Jakalara neuteub leleb manahna ngaraos heran naha garwana teu kersa kulem. Kakang abdi teu tiasa mondok jalaran teu acan kenging putusan. Upami Kakang Prabu bade angkat ari abdi bade dikamanakeun nah bade dikakarang paniiskeun atanapi bade kagiliwesi atanapi kamana kitu waler Dewi Anggasari horeng ngemutan dirina nu baris dikantun tatapa. Marawi teh ngemutan naon tenang teu kedah janten emutan perkawis eta mah hayu anggur mah urang kulem ulah kitu bilih janten panyawat. Saur Raden Jakalara bari imut ngagelenyu neuteub seukeut ka bojona. Depi abdi kumaha apan teu acan aya putusan. Engke di Karang Paniis bakal aya putusan. Engkang teu acan tiasa ngawaler urang nyuhunkeun pidua ti Kanjeng Rama urang nyuhunkeun piwuruk ti anjeunna nah kumaha saena. Ah gitu
Mangga atuh aritos kantenan kitu mah. Jep dua nana jempe daya anu cumarios. Dewi Anggasari tos ngalereskeun simut bade kulem. Nanging kadangu sora hayam kongkorongok. Manuk puter beger naker horeng si mana horeng geus ngagayuh ka subuh. Wanci peuting geus tereh lekasan. Bakal mapag berang caang padang. Breh di tebeh wetan cahaya hibar sumirat. Fajar geus bijil cirining geus datang berang. Cahaya beureum campur koneng ting arudat mega bodas ancal-ancalan. Hawa subuh tiis seger. Manuk saeran balagerna keur mapag datangna beurang. Jangjang peuting geus ngalingkup kasadekeun indung beurang. Rayi, geuning eta sora hayam jago. Leres Kakang. Geuning parantos subuh. Lah, itu pajar geus hibar. Mejeuna gugah geuning Kakang. Raden Jakalara ngarahuh kuniang gugah lalaunan. Simut dialungkeun duanana lungsur tina pangkuleman. Radahan nyelu dumeh kaburu caang. Kaburu carangcang tihang. Gesat-gesut kajaman bisi kaberangan salat subuh. Kocapkeun ayeuna di luar. Harita teh kijog jeung kijo. Geus ti janari keneh hudangna. Tepuguh waktu nanajan poek peuting duanana sompal guyon gogonyakan. Ngaros kam kuda. Bari seserian. Bari silih poyokan. Kijog siapa mau dibawa euy sabab sok beuki hees lah. Cek kijo bari ngusapan punu kuda. Susurina di sisiran. Lah. Kanyahonan teuing kawas dunungan wae koma Gusti Raja we da aing malain rek milu ka maneh. Nya dibawa jeung hanteuna mah kumaha Gusti, tapi ku kami rek dibejakeun sangkan maneh ulah dibawa. Anjeun teuing aing mah teu hayang dibawa. Kelempang sorangan kareta geus dimandian koji kijo ceuk kijog bari masangkeun sela kana tongong kuda keur pakeun pangawal. Pemandian kareta malin bagian kami aya di tukangna. Moanya manor kudu digawe sorangan. Naon? Manor dedengan teh. Teu pantes mandar nyatuna ruwog. Ari gawena boyot. Pantesna geus ya mah keur ganyal kareta. Eta ngomong. Waduh heuy, awas ya dicocokan ku tai kuda sungut teh geureuyeuh. Cek Kijo bari ngarawuh tai kuda. Terus ngajel ngadeuketan Kijo. Barang geus teu pikep leungeun Kijo teh ditewak. Saurang keukeuh rek ngahuapan ti kuda saurang ngabela diri tapi duanana sarua kuatna bro labuh ngadapang di istal gagayahan gigireun kuda. Kuda hihieman sukuna totojer kadenge dokdak di istal teh. Korejat duanana harudang ting arusap kana baju jeung calana. Sia teh kabina-bina teuing Kejo. Sia ge kabina-bina teuing jog-jog. Temana Kijo dua nana ngajewang kadali kuda rek dipake ngebug banget. Tapi kadenge aya anu ngadehem di pipir istal. Barang direret kapala pangawal geus ngontrol. Nyatana ngaroris kuda tunggang. Atuh Kijo jeung Kijog teu waranieun heureuy. Dua nana jongjon deui digawe. Kuda nu geus tarapti dikaluarkeun ti istal. Dicangcang dina patok. Tekung silila ting kurunyung para pangawal. Lengkep jeung pakarangna. Sedengkeun kaayaan teh beuki caang. Hayam jago raung kongkorongok. Tungtungna brai beurang. Manuk recet di sarada. Jalma balawiri geus laliar deui cara sasari.
Kareta kerajaan geus dibijilkeun. Terus dipariksa ku kusir. Diroris bisi aya karuksakan. Bisi matak jadi halangan di perjalanan. Sanggeus sagala rupana sayagi, kuda nu bari senari kareta dipasangkeun. Kuda disada hihieman. Yo, ayo ah. Kareta kahareupeun euy. Geus beurang yeuh. Bilih Kanjeng Raja bade angkat enjing-enjing. Cek Kijog ka Kijo. Harita terus nyekelan gilining kareta. Nah kunaon maneh make nyekelan gilining? Rek dipangku kareta teh nya. Poho perasaan teh dinggul euy. Sok kudana tungtun euy. Bawa ka hareupeun karaton. Kuda ditungtun terus dibawa ka hareupeun karaton. Kadenge genggena kokolonangan. Sora sapatu kuda awor jeung sora gilining. Semua guruh tapi lalaunan. Joga anyog kanu dituju. Reg eureun kusir nangtung gigireunana. Mitra kaum dangu kaayaan kitu teh kadangueun ku Raden Jakalara jeung ku Dewi Anggasari. Atuh duanana gesak desut dangdan. Barang-barang nu perlu dibawa geus sayagi. Rayi kumaha parantos sayogi? Keh heula atuh Kakang. Ieu selop kirang merenah. Ceuk Dewi Anggasari. Bari terus milih selop anu cocog. Geus manggih terus dianggo wartosan Biman. Sina ngajaga di kaputeren saboturang daya. Mangga urang wartoskeun. Dewi Anggasari nyalukan kokolot man. Raja datang nyamberkeun brek Biman dedeku terus nyemah sakumaha biasana. Barabat Dewi Anggasari papatah sarta netelakeun yen anjeunna sejak angkat heula ka Karang Paniis, sejak ngadeuheus ka Ingkang Rama. Sanggeus rengse papatah kaman. Dewi Anggasari jeung Raden Jakalara lumungsur ti karaton ngabujeng kana kareta nu geus sadia dipayuneun karaton. Karaman nuturkeun bari ting kecewis kituna teh ting harewos nyaritakeun dunungan nu bade jengkar ti karaton. Raden Jakalara ngadeuketan kadua pangawalna nu geus saged karibral miang. Paman kumaha geus beres? Parantos Gusti. Mung kantun ieu sumun kantun nyalikan gitu tah. Temal Kijog bari nunjuk kana kareta. Nu memang geus sadia kari make. Syukur atuh Paman. Mana pangawal? Itu di pangkar tuh nuju apel heula rupina nuju di jampean ku komanon komanan nuju di papatahan manawi cek Kijog. Bangun asa-asa kituna teh bari nunjuk ka gigireun karaton. Oh, nyakeun atuh. Tangtu keur dibere wejangan supaya sarerea ngarti kana tugasna. Hayu atuh Rayi urang kana kareta. Urang mios mengpeung enjing keneh. Saur Raden Jakalara terus nyaketan kana kareta dituturkeun ku Dewi Anggasari kenging dangdan sederhana. Celak atuh duanana calik tukangeun kusir. Estu merenah jeung surup. Nu kasep jeung nu geulis. Calik dina kareta nu ditaretes emas. Urung ngempur cahayaan. Matak serab nu ningali. Kungsi lila legedet pasukan pangawal sawareh baris di hareupeun kareta tarumpak kuda. Sawareh deui ditukangeun kareta. Nutumpak kuda saurang nu lobana baris bari marawa gagaman. Aya nu tumak, nu panah jeung gada lengkep jeung tameng. Sanggeus rengse sagala rupana.
sarta tarapti pikeun miang Raden Jakalara nimalan supaya kareta mimiti maju. Tarotot sada tarompet bral pasukan teh miang sora sapatu kuda pating kotoplak dibarung ku sora gengge. Gurutuk kareta maju digusur kedua kuda jarangkung. Udah ngarti asak latihan kusirna geus kolot tapi geus loba pangalamanana. Kuda pangawal rame plok-plak sapatuna sora pecuting caleter maju bareng teu paheula-heula. Legedet ngantunkeun karaton dilalajoan ku sabagian rahayat nu pareng aya di jalan. Kebat lampahna rombongan Kanjeng Raja maju kalayan tenang ngajugjug ka Karang Paniis. Sejang ngadeuheus ka ingkrang Rama Prabu Eka Jaya nu geus lami ngabagawan misahkeun anjeun tina karamean kota ngadamel padepokan anu ayem tentrem matak betah matak waas teu seueur emutaneun. Prabu Eka Jaya calik di padepokanana ukur disarengan ku garwana ngan ari pangawal mah cukup urah nyangu urah ngored jeung sagala rupa kaperluan sadia moal aya kakurangan. Padepokan di pager jangkung dihareup aya pantau gerbang dijaga ku dua gulang-gulang anu sadia beurang peuting pilih genti tara aya reureuhna. Teu catur lilana di jalan. Rombongan Kanjeng Raja dugi ka Karang Paniis gok kapayuneun pantau gerbang reg kareta teh eureun. Pasukan pangawal ge eureun. Kuda atuh ngaharegak tur ngesang. Pasukan can robah baris ngaberes teu cileureun. Bisi aya mau ngamuk gajah meta. Salah saurang pangawal turun tina kudana lempang gancang muru kanu ngajaga panto. Rengkuh hormat terus nangtung deui ajeg. Sampurasun rambes aya pikir saeunaon? Kanjeng Ratu anom rawuh anjeunna seja dumeheus ka Bagawan Eka Jaya. Pantos supados dibuka. Oh, baru kaya Kanjeng Gusti. Mangga. Gulang-gulang teu talangke. Harita keneh pantau gerbang dibuka kuduaan. Blak muka lebar. Geus kitu majerat jerut para pangawal teh turun tina kudana. Kijo jeung Kijog buru-buru ngadeuketan kareta ngaping Kanjeng Raja Katut Prameswari. Jerut Raden Jakalara lungsur diiring ku Dewi Anggasari. Sakedeung pangawal geus beres ngabaris. Pakarang siaga siap pikeun ngajaga sagala rupa anu bakal tumiba. Bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta. Kanjeng Raja imut anjeunna ngaraos waas sumping kadinya teh. Kitu deui Dewi Anggasari bet asa ayem tentrem asa seger sumping ka Karang Paniis teh. Baranggok ka para penjaga. Breh penjaga teh duanana deku cedok nyemah. Nun Gusti abdi nyangakeun samudayaning kalelepatan. Nada sihapunten bilih kirang hormat ka gamparan. Reg Raden Jakalara liren heula. Itu deui para pangawal sarua ngaraneg Kijo jeung Kijog
ngabedega gagah naker dada bekah sirah danga panona melong kagulang-gulang nuker deku ngahormat ka ratu diterima paman dihambura pisan ku kaula kumaha ari jeung rama aya kitu saur Raden Jakalara bari neuteup kanuduaan aya kaula nun sumangat teras kalebet we bari cedok nyemah deui heug syukur atuh Raden Jakalara majeng deui kalayan tenang angkatna antare digoneng ku Dewi Anggasari dikawal ku dua pangawal anu satia ari para gulang-gulang anu dua buru-buru nangtung deui dina tempatna nangtung ajeg bari nyekel tumbak panona neuteup ka hareup gagah danga taya kasieun kageung kocapkeun ayeuna Kanjeng Raja Anom Raden Jakalara sareng garwana gok kapayuneun bumi ari para pangiringna tingkoloyong neangan pangreurehan anu merna sampurasun saur Raden Jakalara Ramwes saur anu tilebet bumi torojol ingkang Rama kali ingkang ibu mapag ngabageakeun kanu name sumping cedok Raden Jakalara teh nyemah sareng jeung Dewi Anggasari geus kitu nyium panangan Bagawan Eka Jaya kali ibu ama ibu nyangakeun sembah kawilujengan mugia katampi oge teu hilap nedasi hapunten tina samudayaning kalelepatan ageng alit mugi dihapunten Jemar Pangampura anu kateda Raden ari kanggo ama-ama bujeng-bujeng disuhunkeun dalah dina hanteuna ge ama geus ngahambura leuwih ti heula bae mau burung dirawuh di pangku dipapag dibageakeun dihambura pisan ku ama iap ka jero supaya salse cumanina bener Raden ibu ge ngahampura pisan bagea gelis saur ibuna bari neuteup bus sadayana ka padaleman caralik dina alketip anu empuk ari para pangiringna ngariung di Balai Bandung ngajajar di Pasangrahan saur susuguh recok barang tuang beri sempal guyon gogonyakan kijog jeung kijo mung eleh pang bagia teh ditarimakeun pang bangorna pang begerna usararea teh pada nanggap atuh padepokan Karang Panis teh jadi haneuteun rame kuno siri ting cakakak ari Raden Jakalara sareng Dewi Anggasari marnah dina alketip sor susuguh caina bubuahanana sareng kueh-kuehna sagala aya Bagawan Eka Jaya anu banget bunga hengal tumaros ka ingkang putra Raden ama je bunga jeung leuwas ieu teh bungana dumeh bisa tepung jeung hidup memang geus lila daya ka dieu tadina mah aman oleh kanagara banget sono kanu jadi anak tapi oge leuwas sama teh deui lantaran hidup sumbing tumorojog tanpa larapan daya iberti anggalna nah aya naon ieu teh
coba gerawak cageun ka ama ulah nyieun kapanasaran kitu saur Bagawan Eka Jaya neutup seukeut ka puterana nu calik ngareneng sareng Dewi Anggasari. Nya ibu oge reuas Raden, nah aya naon atuh kasep saur ibuna Mairan. Ama ibu hapunten anu kasuhun, boh bilih kudongkapna abi ka dieu matak janten rengat manah runtik panggalih ngaganggu ka ama sareng ibu anu nuju laleson senang-senang. Margi rumaos pisan abdi teh teu tiasa masihan iber ti anggalna, estuning didadak pisan jalaran aya kaperyogian anu teu tiasa dingkengke deui. Estu kedah rengse dina danget ieu. Kitu saur Raden Jakalara. Tuh. Danya pasti aya pikiraneun ye. Nah aya naon kasep? Amah banget gurewas. Boh bilih aya itu ieu anu jadi kasulitan kasalira. Ramana kaget dari anaker narosna. Sumuhun ama, aya dua maksad. Kahiji nyangakeun silaturahmi, rehna tos lami tetepang. Hapunten abdi kumaha kitu kasabatna teh rumaos joledar. Margi ku karepotan seueur urusan di lebet nagara. Atuh kalihna ti eta bade nyuhunkeun piwuruk ti ama kalih ti ibu jalaran abdi teh nuju gaduh karerepet. Purwana mah abdi teh ngimpen kahiji ngimpen nagara kata rajang angin gede gelap dordar sarta seueur tatangkalan gede nu tarungkad. Ngimpen anu kadua abdi teh kasumpingan eyang guru di Gunung Payung anu miwarang tapa ayeuna pisan di Gunung Himalaya. Tah kitu nu janten marga lantaranana mah ama kitu deui ka ibu. Kumargi kitu nedapi buruk ti ama naha alamat naon impenan abdi kitu teh. Atuh nu kadua nama abdi tos gaduh tekad anu kiat sejamios ka Gunung Himalaya disuhunkeun pidoana ti ama kalih ibu. Kitu maksad teh ama. Mitra huleng atuh Bagawan Eka Jaya teh ngahuleng bingung. Kitu deui ibuna sami teu ngartos ku eta pasoalan. Sajongjongan mate aya nu sasauran ngaharuleng ngemutan impenan Raden Jakalara. Bagawan Eka Jaya nu tos legok tapak genteng kadek seueur pangalamanana harita teh ti kerung-kerung bae ngeritkeun halisna ngemutan alamat impenan tea. Nya sabada ngemut anu asak lajeng anjeunna sasauran deui. Goreng eta impian teh Raden, goreng eta impian teh. Kuduna mah hidup ulah kamana-mana. Kudu tugur ngajaga nagara. Moh bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata. Hidup nu kudu mayunanana. Tapi hanya ka hidup kudu ini tapa. Duh, kumaha aduh. Ama ge jadi bingung hari kieu mah. Nah moal bisa dipunurkeun waktuna tapa. Numawi tos janten putusan ama.
moal tiasa dirobi deui margi ieu anu langkung penting demi nagara sareng bangsa. Oh, gitunya. Ya, teu naon-naon ari kitu mah. Mana kitu ge keur kapentingan sarerea, kapentingan umum, kapentingan negara. Nyaprak bae jalankeun. Pikeun ama tangtuna geus moal bisa ngahalangan deui. Kitu saur Bagawan Eka Jaya. Anjeunna teu wantuneun ngawagel kana patekadan Raden Jakalara. Sumuhun kitu pisan ama. Nanging aya hiji pasoalan anu teu acan tiasa kaemut ku abdi. Duka ieu teh kedah kumaha? Nya. Ku ama oge kapikir. Mun hidup rek ini tapa, nah kumaha ari bojo hidup. Bagawan Eka Jaya ngareret ka Dewi Anggasari anu mano gedengeun Raden Jakalara. Dewi Anggasari asa dibere kasempetan samemeh Raden Jakalara ngawaler anjeunna enggal sasauran ngebrehkeun kapalai manahna. Pangapunten ama, upami kawidian mah abdi teh hayang ngiring kapatapan. Abdi alim di kantun, asa keeng, asa sieun hayang ngiring bae. Kitu ama. Nya kardi, ku ama oge kardi. Tapi ke kumanya. Bagawan Eka Jaya ungut-ungutan. Anjeunna kawas nu bingung da anjeunna ge uninga. Moanya aya tapa mekal pamajikan. Menarik ke mekal timbal. Ya? Lain pamajikan di bekal. Kumaha ama? Tak itu kapalaipun bojo teh di kamari anger wae sasauran anak itu palai ngiring ka abdi. Nanging apan ama ge langkung uninga. Piraku anu tapa nyanyanak bojo. Gelanan. Urang mikir heula. Da ari maksa deing mah salah. Mun ku hidup teu dibawa. Kieu we atuh. Geus urang putuskeun. Dewi Anggasari bawa bae ka patapan. Tapi ulah ditemong-temong. Ambihan bae sing buni. Sumuhun kumaha carana ama? Ieu bawa ahli ama. Ieu teh ahli jimat. Jimat cupu warisan para garuhun. Sok pake ku hidup Raden. Bagawan Eka Jaya ngusiwel ngabijilkeun ahli. Song dipasihkeun ka ingkang putra. Bunga atuh bari hormat Raden Jakalara nampanan ali pamaparin ti Ramana. Rap kana jari manis meujeuna aya basa sereg teuing atawa logor teuing kawan tu lain ari samanea atuh kasebutna ge jimat midra. Itu duka ali ti Bungbulang ti Garut. Duka ti Kalimantan, duka ti Sukabumi. Duka ti mana ali nama? Bunga Kacida. Raden Jakalara teh. Hari abdi kedah kumaha ama.
Dewi Anggasari bingung. Socana melong ka Bagawan Eka Jaya. Nyai gelis. Sok ayeuna mah hidup geura lumebet kana eta ali. Ku cara kitu hidup tiasa ngiring ka patapan. Bari jeung teu matak ngaganggu kana paniagan nu janden caroge. Saur Bagawan Eka Jaya bari imut. Dewi Anggasari teu talangke. Anjeunna sidakep sinuku tunggal mepet pancadria anu opat batin manteng kanu maha kawasa kanu ngusik malikeun siang kalawan wengi manah neneda kanu murbeng alam disuhunkeun palai lumebet kana ali pusaka nu tos aya dina rema Raden Jakalara. Mitra kaum dangu dihin pinasti kersaning yang dumampara dijabah sapaneja dikabul anu dimaksud. Les Dewi Anggasari ngiles leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Blus lumebet kana cupu manik kana ali pusaka kagungan Bagawan Eka Jaya. Nu nyaksian colohok bengong kaget teu ngarti kana sabab musababna. Tapi kanggo nu kagunganana sarta anu terang kana silsilahna teu matak heran. Sabab sagala rupa anging Allah anu ngersakeun. Manusa mah ngan dharma menta dharma naneda kaparengan harita mah diijabah atuh teu matak heran. Da ilmu naon-naon ge aya ngan aya nu diijabah aya anu ditolak. Jadi nu ngarti mah geus moal nyebutkeun cenah dongeng teh bohong teh meuni kabina-bina. Manya aya jalma asup kana cupu manik ceuk anu teu ngarti mah padahal ieu teh dongeng gitu. Alah wah tangtos kana gitu nantinya nguhun. Atuh mitra kaum dangu saenggeus rengse ngampihan bojo Raden Jakalara narik napas panjang tanda sugema lajeng ngandika deui. Ama hatur nuhun kana sagala rupi pibejang sareng pitulungna. Atuh kanggo salajengna kedah kumaha abdi teh iraha kedahna miyos ka Gunung Himalaya. Raden ngeunaan ka Gunung Himalaya ari cek pikir amah mah ulah isuk ulah pageto. Tapi ayeuna pisan waktu anu alus mangsa nu utama ae kelanan kamarana pangawal Raden anu sadia. Bagawan Eka Jaya rarat reret didinya teu aya Kijo jeung Kijog. Tupina itu di Pasangrahan ama ngariung sareng pasukan pangawal kerajaan. Waler Raden Jakalara bari nunjuk ka Pasangrahan nu misah wawangunan jeung bumi Bagawan. Atuh terus Kijo jeung Kijog digupayan sinangariung jeung dununganana. Duanana ting korejat talenyeng lalumpatan nyampeurkeun ka Bagawan Eka Jaya. Brek duanana dareku cedok nyemah. Cager harta mitra hanyakal kabujeng neng. Hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.